Pribahasa ngaturkeun takdir teu meunang dipungkir, kadar teu meunang disinglah, papaste tilu kawasa sekedar deui urang sadaya kalimat dahaba bakal leungit nyaeta sasi anu disebutkeun fi Rajab, sasi Rajab. Kumari sakitu cek sebagian keterangan dina sasi Rajab teh nyaeta sasi nyaeta tataneman. Urang teh dina sasi Rajab teh sasi tataneman urang geus ditanamkeun dina jiwa raga urang naon geus ditanamkeun dina sasi Rajab anu ayeuna. Sedangkan dina sasi Rajab turunan dina sasi Syaban eta sasihna sasi urang nyaeta nyebor dina eta tataneman. Lamun urang dek nyebor kumaha, lamun sumping sasi Syaban lamun urang teu tataneman. Sedangkan dina sasi Rajab teh urang sasi cek sebagian kataran sasi tataneman urang geus nanamkeun urang. Naon urang dina sasi Rajab anu kadang-kadang lamun ditinggal kaayaan jeung kanyataan anu buktosna keur umat Islam sageungeunna anu aya di kampung kadang-kadang uningan kana sasi Rajab. Kadang-kadang umat Islam aya di wewengkon apaleun setiap sasi Rajab itu bersejarah ke umat Islam. Bahkan terangan dina sasi Rajab teh nyaeta aya hiji kewajiban ke umat Islam. Ke umatna Kangjeng Nabi parentahan ti Gusti Allah buktosna nyaeta netepat dina sedero sampai 1/5 waktu. Tapi kadang-kadang apal mah apal, kadang-kadang mah urang terang mah terang, kadang eta teh suatu kewajiban ke umat Islam anu ngaku iman. Teh sebagian keterangan cek ahli fikih mah nyaeta ahli Islam teh buah tina kaimanan. Eta teh buah tina kaimanan. Naon margina sabab moal ujung-ujung Islam lamun urang teu percaya heula ka Gusti Allah. Dasarna iman heula urang mengenal heula Allah, marifat heula ka Allah. Saha anu diibadahan, saha urang teh nabi urang. Kumari sakitu ladangna tina kaimanan urang nyaeta Islam. Sedangkan Islam suatu aturan anu diikat, urang sadaya diikat ku aturan Islam, berarti urang sadaya kudu ridho kana aturan-aturan anu diatur ku aturan agama Islam. Seringkali kadang-kadang kurang sok diamstil kalimatna saur Nabi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwan. Itu sok dicari oskulan. Urang teh ridho cek sebagian keterangan bila mana orang itu dek amis dek pahit datangna tina aturan Islam wayahna tumunteu kudu ngalaksan wajib jeung sunahna eta wajib urang dipidangeuna. Cek sebagian keterangan disebutkeun wajib teh nyaeta bila mana dipigawe meunang ganjaran ditinggalkeun meunang sadayana terangan eta umat Islam. Bila mana dipidamel diganjar ditinggalkeun diganjar pedah dipidamel disiksa pedah diting. Tapi kaseseueuranana umat Islam anu ngaku iman nyaeta seueur jalma anu ngampunkeun kana kewajiban. Teu saged diimankeun beragama Islam, teu saged diimankeun jalmi anu iman. Tapi tersakadik deui jalma anu ninggalkeun kana kawajibanana selaku umat Islam jeung jalma anu mukmin. Salat teh eta teh wajib hukumna tapi tersakadik jalma anu ninggalkeun kana kawian salat teh hese. Bae ngancek kataran dawa Allah dina Al-Qur'an nyaeta sanya nasona teh salat eta laka biratu sa estu nak salat teh eta berat ka mina-mina
bila mana rek ngalaksanakeun salat teh hese ka bina-bina berat ka bina-bina tapi kurang nanggung 50 kilo gerakan biasa mah enteng tapi kurang lamun kurang rek ngalaksanakeun salat hese berat ka bina-bina eta teh doa Allah saestuna salat eta laka birratun salaresna salat teh abot ka bina-bina terkecuali kali jalma-jalma anu hararusu kerjalma anu husu mah teu rasa abot eta sok berarti urang teh lamun dina ieu ayat berarti urang nahan geus kajumlahkeun jalmi anu husu atau jalma anu teu husu lamun rasa berat keneh mah berarti urang teh can husu kana eta parentahan Gusti Allah nyata salat hasil tina isra bi kadang-kadang urang masuk salat kadang-kadang sok ninggalkeun kana eta sok sedangkan sebagian hadis Rasul eta salat teh mangrupakeun ke dina poe kiamah mangrupakeun hiji dalil mangrupakeun hiji dagangan mangrupakeun hiji cahaya engke dina poe kiamah tapi naha eta urang teh keur kajadikeun sababiah hayang meunang cahaya hayang meunang naon hayang menang dagangan engke ajadikeun dagangan dina poe kiamat nyata salat paehan saur nabi nyata bila mana jalma anu ngadekeun salat sarua jeung ngadegeun agama sajalma anu ninggalkeun salat sarua jeung ngaruntuhkeun agama kumaha sakitu atuh urang teh lamun jalmi anu masih keneh tara melaksanakan sholat berarti kaya ngaruntuhkeun agamana kumaha sakitu kudu urang teh rasa risih jeung repat pilih urang sadaya salah sawios anu ngaruntuhkeun agama urang sadaya agama man aqomaha faqad aqomati wa man tarakaha faqad ada mati eta anu sadaya tapi itu sakali jalmi anu ninggalkeun nyata kana kewajiban sholat. Jadi kita dikulang syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah ieu teh ngalangkungan nyata pitulung Gusti digiringkeun ku hidayah Allah, digiringkeun ku taufik di Gusti Allah. Digiringkeun nyaeta ku rahmat Allah Ta'ala lamun urang teu aya rahmat lamun urang teu aya taufik lamun urang teu digiringkeun ku pertulungan Gusti Allah moal salik di patempatan tadi teh kaya Allah digiringkeun sangkan eta jalmi salalamat nyaeta ulah cari langkah kaya Allah maksa sanaos Allah terangan karena segala rupi perkara tapi Allah nyahu. Nah, berkudu ayat kurang kudu sholat, kudu ibadah, eta teh sangkan bada melanana Gusti Allah nyata manusia teh nanina sangkan selamat menang bagja dunia akhirat. Tapi teu sakade jalma anu diangkat ku Gusti Allah hartina teu meunang pitulung Allah, teu meunang taufik ti Allah, teu meunang hidayah ti Allah. Karah nyaeta mumpang kana parentahan Gusti Allah. Eta teh anu diangkat ku Gusti Allah. Cek sebagian keterangan mah ahli tasawuf begitu. Mana bila mana jalma anu teu ibadah tapi eta jalma teh aya paripaos bro dijuru bro dipantok ngalayah di tengah imah teh berpaus tapi eta jalmi tara ibadah tara zakat misalna imah contoh eta teh kudu rasa risi rempan eta teh bisi disebutkeun istidrot hartina panyukun ti Gusti Allah ku ayana sanes kanten perkara anu dipikahayang ku Allah dipastikeun tapi dibarengan ku ibadah Allah ta eta teh urang kudu rasa risi rempan eta teh bilih panyungkun ti Gusti hanya ukur nikmatna anu sakedap nyaeta anu aya di alam dunya peda urang seueur sagala
disebutkan we sebagian keterangan mah nyaeta